Wayajibu jeung wajib. Wayajibu jeung wajib. Mana bieu teh? Pi arba'ina dina 40 nawanana gonaman dombana ilami ati wa ihda wa isrina dugi ka 120 hiji naon satun ngaluarkeun hiji domba. Tah upami deal ngukut domba heg tos gaduh 40 maka wajib ngaluarkeun zakat nyaeta satun hiji domba ti mimiti 40 dugi ka 120 hiji ti mimiti 40 dugi ka 120 hiji bade 50 bade 60 ekor atawa 70 ekor nu penting ti 40 dugi ka 120 hiji eta teh zakatna ngaluarkeun hiji domba. Wapi miati wa ihda wa isrina jeung eta tetep dina 120 hiji ekor domba ilami ataeni wawahidatin dugi ka 200 hiji satani ari aya 2 domba. Ari aya 2 domba. Ari ngaluarkeun 2 domba. Upami deal gaduh domba 120 hiji 120 hiji dugi ka 200 hiji. Sabar aja nah. 120 hiji dugi ka 200 hiji. Maka wajib ngaluarkeun zakatna teh 2 domba eta mah. 102 hiji dugi ka 200 hiji. 2 domba. 2 domba. Terus wapi mi'ataini sareng wawahidatin sareng eta tetep dina 200 hiji domba ila salah samiatin nepi ka 300 salasun ari ngaluarkeun 3 min siyahin tina pirang-pirang domba. Upami deal ngukut domba na entos mana biteh 200 hiji antara 200 hiji dugi ka 300 maka deal teh eta mah ngaluarkeun domba na 3 domba dugi ka 300 mah nya. Wapi arba'a mi'atin Dugi 400 kan. sareng eta tetep dina domba 400 arbaun ari ngaluarkeun 4 minha tina siyah. Summa pikulli mi'atin tuluy eta tetep dina saban-saban 100 satun ari hiji domba. Lamun deal domba na 400 ekor maka ngaluarkeun zakatna 4 ekor domba. Tah kaditu nama tambahan hiji we tiap 100. Lamun 500 5, 600 genep, 700 7 dan seterusnya. Tah. Tapi da deal syaratna ngaluarkeun zakat wajib ngaluarkeun zakat dina ingon-ingon teh aya eta teh. Aya naonana? Aya syarat. Nah, mana syaratna? Syaratna teh nya eta mana geura? Syarat wajib ngajakatan ingon-ingon teh sataun. Jadi kudu tos sataun. Jadi ngukutna jadi kudu tos sataun. Henteu wajib ngajakatan mun milik acan sataun deal meuli domba karek ge 5 bulan tapi geus loba meuli domba na 200 san wajib dijakatan. Da can
tahun. Paham dep deal? Paham, Pak. Rajeng syarat nate diepanan ngulikeun memang menang melian. Mun parab menang melian teu wajib di jakatan tuluy. Wajib ngaluarkeun zakat soteh lamun dombana eta teh lain diparab. Lain diparab ku urang. Jadi teu diabur atuh. Jadi domba anu wajib di jakatan mah ingon-ingon wajib di jakatan mah ingon-ingon nu diabur ya. Nanti abur. Nya diabur teu di kanangan di ngalaparab urang teh. Ngarit deh al teh tah teu kitu. Paham? Paham. Katiluna syaratna teh wajib ngajakatan ingon-ingon lain guna digawekeun satuluyna. Sato ingon-ingon anu osok digawekeun mah teu wajib dijakatan najan seueur. Digawekeun semacam muning dipake ngagaru. Amun gitu. Gitu. Hampa. Paham? Hampa. Paham. Hampa. Tempat kapungkur mah aya pangangonan. Sok nguping pangangonan. Tara. Ya pangangonan teh tempat ngangon ingon sato ingon-ingon. Sahan sok. Kolot baheula mah. Jadi eta teh anu wajib di jakatan mah domba nu kitu sato ingon-ingon nu kitu. Nu diabur meh. Dua urang mah kan di kumaha? Di kanangan ya. Tuluy urangna ngarit di paraban. Tak kitu syaratna ngajakatan wajib ngajakatan sato ingon